Ya sanes atuh yuk. Naon atuh Kang? Iya neng, kumaha nya bingung bade nyarita ti mana. Ah biasa we atuh Kang tong grogi kitu. Yuk, akang teh hoyong ngalamar Ayu. Soalna ieu cinta teh tos geget ka Ayu. Hari Ayu kumaha? Cinta teh ka akang. Nah leres kitu teh Kang. Nya atuh yuk. Hari Ayu bade teh narima cinta akang. Yuk. Ayo. Ih naon sih si emak teh ih. Tah, ka dia yuk. Ya, maneh terek dijodohkeun ku emak jeung si Sahid, anakna Pak Lurah. Naon si Sahid? Nya, jeung si Sahid teh ya, nu ganteng geuningan, lumayan urang memperbaiki keturunan ya. Tapi emak naon? Embung. Maneh teh embung, hirup sagala aya. Hirup beunghar. Salaki kasep embung. Maneh teh embung jadi minangka lurah anu sakitu ka pandangna. Embung. Ya hoyong atuh mak, ge hoyong hirup sagala aya mah. Ah, geus tong sok loba omong. Nu penting mah maneh teh hirup beunghar. Hirupna leuwih hade tibatan emak. Maneh teh santeuna kudu cerah hirup teh. Salaki teh kudu kasep, kudu beunghar. Ah, geus ka ditu, geus kumbahan. Kumbahan loba oge buru ah. Duh, Gusti, kumaha atuh ieu teh? Karep mah tadi si akang ngalamar teh. Aduh, kumaha atuh ieu teh mika teu paruguh kieu. SMS tongnya. Ah, SMS lah. Hati teh bimbang mana arah tujuan kitu salah kieu salah rasa na langsung bimbang hati teh bimbang wegah pikeun ngalengkeun. Amananya si Gelis can datang. Kan untuk selaminya ngantosan Ayu. Ah, secara awas kan antusan Ayu mah bade sabar aja kan tunangan. Ah, akang langsung gitu. Kang, Kulan, leres akang cinta ke abdi. Lamun akang cinta ke abdi, sok Kang buktikeun ke abdi jeung ka emak yen akang teh gaduh sagala-galana. nah lain Ayu cinta ka akang. Dan nu namina cinta mah moal bersyarat. Tapi teu nanaon lah. Da kumaha deui atuh Kang, abdi ge hoyong alus masalah ekonomi. Tingali we yuk. Akang ge bisa sukses mah tong mandang ekonomi akang ayeuna. Leres akang cinta ke abdi. Kaki kudu diparut oge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Min ari ka rumah aya. Aya teh di kamar. Tadi teh sok ini tapi sekarang buka kunaon teh kaambekan. Oh kitu, coba ku teteh tarosnya. Nuhun teh, kalebet we. Kan hapunten atuh, bilih seueur kalepatan. Kang da ieu ge lain sanes ka hoyong abdi atuh Kang. Kang moler atuh Kang, da ieu ge lain hoyong abdi atuh Kang. Da kumaha deui atuh Kang? Lamun maneh cinta ka urang, maneh moal mungkin daek dijodohkeun jeung anak palura nu beungar. Geus we, bungan urang semet dia. Sanes kitu Kang. Geus, teu kudu loba carita. Indit ka ditu ti imah urang. Maneh mah pan lain moal pantes nincak imah butut kawas urang. Teh, sabarnya, mun
Nuhun Min, atur nuhun ya, Tete Wila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Ah, daripada hulang-hulang wae teh jelas, mending jangan gawe ka kota. Ama meureun mau susah teuing. Teh bingung tos ketika ditu kudu kumaha. Masuk olah pikiran. Bera ini tuh aya nama buktikeun ka Teh Ayu bahwa bisa sukses dan bisa boga sagala-galana. Nya bener oge maneh teh Neng. Tapi teh teu boga modal jang ke Jakarta Neng. Tak bingung ai kudu nginjem ka batur mah daerah. Iya, Nya nuhun atunya Neng. Mah bade berangkat enak pisan. sip sing sukses di situ. Lamun jadi anggota DPR tong korupsi, lamun jadi guru kudu bager, lamun jadi Bawel, geus berangkat. Tapi oge euy di kota teh. Pasti kamu lagi nyari pekerjaan. Iya kan, kenapa? Oh, kalau begitu ini kartu nama saya. Butuh datang saja ke kantor saya. Baik Pak, atur nuhun. Ya. Masuk. siapa? Silakan duduk. Ini ada berkas yang harus ditandatangani, Pak. Terima kasih, Pak. Tohmat, kenapa kamu nggak nerima aku? Maaf Susan, tapi saya sudah ada seseorang yang nunggu di kampung. Apa dia lebih cantik dari aku? Bukan begitu, tapi Sudahlah, kamu itu pemberi harapan palsu. permisi Pak. Ini berkasnya sudah selesai. Oh iya, terima kasih. Oh iya, nanti jam 7 malam datang ke rumah saya ya. Baik Pak. Sayang, Susan, Sus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya teh ya Allah maning beda pisan. Neng sok gitu, ya pan gara-gara Neng meren. Ayo, kurang lebet Ayo cari puntennya, ieu teh pabahata soalnya tadi teh aya rencangan tadi jadi wegah dari sana. Bios atuh deh, terkenal naon. Teh jadina ada mau naon Alhamdulillah deh, diangkat jadi manajer. Subhanallah, alhamdulillah atuh alurut atuh tong hilap yeuh ka makanan kampung di dieu.
saya. Sini kamu, sekarang dia sedang kritis di rumah sakit. Sini kamu, jangan coba-coba sembunyi. Hei, ini anak punya sopan santun. Wah, ini mah pasti we nyoba bunuh diri. Nah, emang ah? Lah, biasa eta nu di kota, jelema teh para rubuh. Maksudnya ah? Nya kieu, Dek. Da teh meureun teu alus-alus teuing, teu sampurna. Jelema teh meuni nepi ka teu eling rek nyobaan bunuh diri gara-gara AA. Heueuh da arek ditarima ge. AA teu bogoh ka awewe nu kitu mah. Gusti nu agung aya-aya wae hirup teh. Aya areknya ngajodoh nu kumaha? Nu hiji rek bunuh diri, nu hiji dijodohkeun. Ah, duanana ge gaweuna bener. Pusing moal mikirkeun. Aya arek nu kumaha atuh nya ngajodoh teh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada siapa ya? Saya Rohman, Bu. Yaudah, silahkan masuk. Oh, jadi kamu yang namanya Rohman. Kamu ya, sembarangan aja nolak anak saya sampai anak saya mencoba bunuh diri begini. Maaf Bu, bukan salah saya. Saya memang tidak cinta pada Susan. Saya juga sudah punya wanita yang akan saya lamar di kampung, Bu. Tapi bagaimana kalau dia mencoba bunuh diri lagi? Maaf Tante, tapi Tante kan lebih tahu daripada saya. Jadi Tante bisa menenangkan Susan dengan baik. Untuk biaya perawatan Susan, saya bersedia untuk melunasinya sampai Susan sembuh. Permisi dulu Tante. Assalamualaikum. Ayah, ini ada tamu. Ini Rahman. Selamat malam Pak. Ya. Dew, ambilkan air. Iya ya. Ini ya airnya. Ya. Silakan diminum, Mas. Silahkan diminum. Sebenarnya ada apa ya Pak? Dew, come here. Ini Dewi, Man, anak saya. Kamu mau saya jodohkan dengan dia? Kamu mau kan, Man? Cantik ya Pak. Dia juga jago menggambar. Dia lulusan dari Amerika. Oh begitu ya Pak. Oh iya, saya tinggal dulu sebentar ya. Sebenarnya, Ayah sudah banyak cerita tentang Mas. Jadi begitu. Kamu serius ingin dijodohkan dengan saya? Insya Allah, Mas, saya mau. Kalau begitu, saya akan secepatnya melamar Bu. Kalau begitu, saya ke belakang dulu ya, Mas. Bagaimana, Man? Baik Pak, tadi sepertinya saya akan melamar Dewi secepatnya. Action. Lah kumaha deui atuh Kang? Enggak. Tiga. Mun maneh Tiga. Tiga. Iya ya.